Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui mitra dangu sareng Mang Barna. Sakumaha biasa unggal saban wayah kieu, Mang Barna bade mangdongengkeun deui kangge mitra dangu sadaya. Supados ulah nyangkolong teuing kana waktos mitra, mangga urang teraskeun hanca nu katunda. Sok kaparayun sadayana Sampurasun mitra Wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sarang subscribe na supados channel ieu langkung lanjeur mitra. urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda mitra. Carita kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Upami telepat hanca nu katuna teh dugi ka lebah dieu ye upami telepat mah nya. Aduh, kadewek nyebut sato si anak suhinta sia. Cek si Toleng bari buncelik nya si Masnan tambah amek sabab ngaran bapana dibabawa goblok sia. Anak si Rusman sia yang dicocok sia teh. Mung. Saha nu daek dicocok atuh. Si Toleng. Masnan geus teu kuat teu nahan amarah. Hiu pereupna diayunkeun rek nonyok si Toleng. Tapi kep ditewak ku Jahri. Terus eta pereup teh dicekelan. Ari si Toleng kalah nyerenge. Teka ciri reuwas atawa sieun kalah jiga nu ngahajakeun. Atuh si Masnan adu glajar hayang lesot. Sabab dicekelan ku baturna. Lesotkeun si Jahri. Kunaon ari maneh sia ngahalangan kadewek? Ulah sok ngalajur nafsu euy goreng patut eta teh. Cik mikir atuh ieu teh keur susah. Sabab orai teh can beunang. Kiraku rek kikituan. Sabar saeutiknan. Cik Jahri bari tetep nyekelan si Masnan. Suka aing mengaran bapak dewek disebut. Nah, da moal bohak atau pila kadar disebut. Da nyebut na bari ngahina deuleu. Teu ngahina cek dewek mah. Anak itu masih lain. Mang meunangkeun ka si Toleng atuh. Heug ari kitu mah. Yeuh, rasakeun. Hiu, jekuh. Aduh, angen Jahri ditonyok. Kuak atuh Jahri ngagero bari dongko. Waleungeun nyeklan angena puguh baturna aramakeun ka si Masnan. Rob limaan ngariung ka si Masnan kabeh ting polotot. Pok darsa nyentak. Goblok. Dasar anak setan sia. Tak kitu tah akibat bebarengan jeung si Jalil teh euy. Hampang leungeun si Masnan mah. Kunaon sia teh Masnan? Yang dicabok ku dewek. Hiu kaprot. Aduh. Jatuh nyeri deuleu. Pok sia hakap. Cek darsa. Si Masnan masang kuda-kuda rek males. Tapi nu sejen geus siaga rek namahan. Panona ting polotot pereupna geus baruleud nenyok kitu mah ngarengkog si Masnan teh. Panona kegereuceuman luak liuk bari kekerot. Ari Jahri asa aya kasempetan. Saenggeus ka nyerina ngurangan terus cengkat lalaunan. Jiga-jiga rek ngalawan ngan panona neuteub seukeut ka si Masnan. Kanyawan, hiu, jaku, aduh, ya. Si Masnan ngadayagdag beungeutna ditungkup ku dua leungeun. Dina liang irung ngucur getih. Dalig deug sasampoyongan bumi alam asa dengdek. Sabab geus 2 kali kabeunangan. Kacabok jeung katonyok. Batur si Jahri ngariung. Kabeh geus tatan-tatan ka asup si Toleng. Ari si Masnan ngahegak bari nahan ka nyeri. Lila-lila cengkat panona beureum. Huntu kekerot bari ngahegak terara-tereret ka baturna anu ngalingkung. Kabeh ge sorot panona bangun ceuceub ka manehna. Jeung nyana sabab geus lila kabeh ge ngarewaeun ka si Masnan anu sok babarengan wae jeung si Jalil. Karasa Masnan? Mun kurang keneh ku dewek ditambahan deui euy. Jahri bari kekerot. Halungkeun kaleuwe, sira dihakeun ku oray euy. Cek darasa. Atuh mani panas hate Masnan teh.
Sabab tetela batur nate kabeh ge mihak kasih toleng. Red kasih toleng, kakeheulna beuki macih ijid nenyo si toleng teh. Crot nyiduh kagigir. Leos ini teu ngomong naon-naon. Ku baturna pada melom. Sanggeus kira-kira 10 lengkah, cikikik si toleng teh seuri. Cenah bari nungkup bibir lalaunan cakakak baturna sareuri, bangun panujueun pisan ka si toleng teh. Tuluy laleumpang deui nuturkeun si masnan, nu ngagedik bari bangkenu, dina hatena geus nancep rasa kaceuceub ka si toleng. Awas ya cenah toleng ceker entes hatena bari terus lempang. Mitra kaum dangu gancangna carita sarerea geus tepi ka lembur henteu terus balik ka imahna. Tapi ngariung di buruan imah Pak RT. Jiga anu teu sugema digawe teh sabab orai teu beunang. Hariwang we tambah gede sabab basaker di teangan dina balumbang, orai mah geus nyampak di sisi lembur. Menang sajongjongan mah sarerea ngahuleng, bari ngareureuhkeun kacape. Sedengkeun Jahri jeung baturna ngariung hanapeun tangkal jeruk. Ari si masnan nyarane kana pager misah sorangan, da eueuh anu maturan. Geus rada lila, pok Bah Janta ngamimitian ngomong deui. Hei batur-batur, rek kumaha urang teh yeuh naha rek cukup ku kieu wae. Naon hasilna digawe deh. Kitu pokna jiga anu nganaha-naha ka dirina jeung ka baturna. Heula Bah, da urang teh lain teu digawe yeuh, lain teu ikhtiar. Tapi pan pada nyaksian. Oraina ieu mah luar biasa, lain orai kisi atawa orai kadut. Tapi naga. Iya, abah ge nyaho eta teh orai badag nyeum. Orai gede. Tapi nah hari kumaha saterusna ieu teh. Kudu metakeun otak ieu mah ya Bah, cek Mang Rusman. Heueuh kitu tapi otak nu mana anu rek dipake teh yeuh. Nya otak atik atuh Bah, cek Mang Rusman bari nyerenge. Tapi hatena mah amek ka Bah Janta, anu ngomongna jiga nu maido wae ka sararea. Maneh maman. Sabar atuh Bah, sabar. Kan engke keur mikir ya. Mang Rusman deui. Bah Janta jalang jeleng nulak cangkeng nu sejen mah ngaharuleng bari diuk. Aya nu sila tutug, aya anu ngadaweung dina golodog. Kitu sor susuguh cau Ambon 2 sikat. Saeun teh sateko gede gelasna manis abaskom. Ngarasa hanaang tutop nyarokot sorangan. Ari Pak RT kalah ka ngahuleng. Bah Janta kahudang deui. Malikir euy, saha nu boga otak cemerlang ieu. Sok ngacung. Emongkeun ka balarea. Pokna bari terus rarat-reret ka sararea. Gero ti hanapeun tangkal jeruk aya anu ngomong bedas. Ah, si masnan nu otakna encer mah tah. Cenah. Sararea ngalieu ka si masnan. Atuh mani ngagurubug si masnan teh panonna buncelik memeh ngomong ku Bah Janta ditempas. Wah, paut jelema kitu mah euy eueuh. Nah, atuhnya Suhinta teh jadi nu jadi bapana. Atuhnya Suhinta teh nu jadi bapana amek. Tong ngahina ka anak kuring, Bah. Lain ngahina, tapi kanyataan. Gara-gara si Masnan jeung si Jalil. Kaayaan lembur jadi kieu yeuh. Maneh nu jadi bapana kudu milu tanggung jawab. Bisi maneh teu percaya ku abah rek dibenyer beaskeun ti mimitina. Daek kadengekeunana maneh Suhinta. Bah Janta molotot ka Suhinta. Kebeug Suhinta ngarenyak dikitukeun mah. Sabab manehna ge ayeuna mah geus nyaho. Yen kajadian kieu teh buntut tina kalakuan si Jalil. Ari anakna kababawa sabab sok reureujeungan jeung si Jalil. Suhinta ngeluk tungkul amarahna leungit manakom mun ras inget kana kajadian harita. Basa imahna dicicingan juri gelamun teu ditarulungan ku batur mah kumaha boa sabab siluman aya di imahna.
Palebe teu panuju ne nyobah janta mancing kaributan teh. Jika nu hayang puas hayang ngabudalkeun kajengkelna. Yung palebe nangtung, "Bah janta, dina kayaan kawir jeung capek, ulah ngomong anu piributeun. Da batur geus sarua jeung Abah, keur bingung mikiran oray. Geus lanan tong ka mana wae ngomong teh, kajaba mun Abah teu nyaah kana diri." Make ngomong gitu lebe. Piraku teu kapikir. Ngomong nu manasan hate dina kaayaan panas deui. Kumaha mun sararea ngama ka Abah? Nah rek sanggup narimana? Boga naon Abah teh? Mun sombong gitu. Bereng teh sararea ngomong. Asa kawakilan ku palebe. Nyereng kabeh ge nganahan-naha ka Bah Janta. Batur-batur cicing bari mikir ari ieu kalah ngacacang nyalah-nyalahkeun batur. Bah Janta era jeung wirang. Beungeutna rada beureum koloyong gek diuk gigireun Ki Juma atuh Ki Juma teh ngaharewos. Abah mah kagabah kitu ngomong teh atuh. Cenah milu teu ngeunah Ki Juma teh da kadulurna ngan sadar Bah Jantana anu salah, malah harita oge teu ngomong deui Bah Janta teh. Nu hatena tenang teu ngomong deui kalah ngadeluk ngadaharan cau. Tungtungna sarerea recok barang dahar. Cau beak maningan sareag sepan boled beak. Papais ledis katimus nya kitu deui. Teu aya nu nyesa malah cai ge tepi ka kurang. Saur deui sateko. Sanggeus rada lila terus baradami kalayan tenang. Putusanana rek reureuh heula. Ngan sarerea tetep kudu carincing pageuh kancing. Sabab jelas lemur dungus diancam bahaya ku oray gede. Geus kitu mah bring baralik heula ka imahna masing-masing. Akhirna karisa urang, nyatana si Masnan. Manehna mah ngahulang jiga anu malaweung. Kareret ku RT anu keur nangtung dina golodog. Kunaon Jang Masnan? Ngahulang wae sorangan. Tuh batur mangis baralik. Mun betah keneh, yap ngobrolna di jero jeung Mang ieu. Sok adieu. Ngal Pak RT, rek wangsul we. Pokna bari cengkat. Terus ngaleos ini teu ngareret deui ka Pak RT. Pikiran si Masnan rada malaweung. Inget bae kana omongan Bah Janta. Jeung inget kana omongan Jahri jeung baturna. Nu tetela geus nemongkeun sikep nu kurang ngareunah keur manehna. Malah mah jiga-jiga anu ngamusuhan ka maneh. Si Masnan lempang sorangan bari ngeluk tungkul. Hatena rada tagiwur loba pikiran anu teu pararuguh. Lila-lila ras inget ka Jalil bet jorojoy hayang nepungan. Ya dabong anu sajen maka aing teh ngarewaeun wae. Tak naon mun nepungan deui Kang Jalil. Geus puguh eta mah bager sok kadahar rezekina. Ya leok mengkol terus ngajugjug ka imah Jalil. Hatena geus ngait deui ka sobatna nu geus lila tara di tepungan. Masnan keur meujeuhna honcewang hate. Asa teu boga cecekelan, ayeuna inget deui ka Jalil. Bet rada sumanget deui. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus tepi jog anyog kanu dijugjug. Masnan luak liuk neangan Jalil di pipir imah tapina henteu kapanggih. Terus mancat kana golodog. Kang Jalil. Kang Jalil. Gitu pok-pokanana terus keketrok kana panto. Rada lila teu aya anu nemalan terus keketrok deui nya akhirna torojol aya nu bijil. Kajalian iwati Jalil. Panona kekeureuceuman semu beureum jiga namah keur nunutan tadi teh meureun kageuingkeun ku Masnan. Anu gera-gero. Geuning aneh Masnan. Nek naon atuh euy? Aganggu wae atuh sia. Dewek keur hees aduh. Duh, hampura we tukang. Sugan teh teu keur kulem. Da ieu mah teu usum kulem atuh Kang. Heeh, kajeun. Sok asup atuh. Jalil ngoloyong kana kursi gek diuk. Masna nuturkeun gek deui diuk memeh ngomong Jalil gigisik heula.
Terus geus kitu melong ka Masnan. Aya naon Masnan? Ih, ari akang. Nabat hanya aya naon? Pan biasana ge uing teh sakulin ka dieu, Kang. Ari kitu, na geus teu meunang nya ulin uing teh ka dieu. Pan uing teh sobat akang CS. Si Masnan ngomongna dari anaker. Lah, sobat-sobat 7 ekor sia. Mangsana dewek menang kasusah mah teu aya. Ngelol atuh. Pan ayeuna ngelol. Ya ngelol ieu. Jali ajek Masnan. Kang, uing teh ngahaja hayang tepung. Hayang nyaho kana kaayaan akang. Sabab ku uing kanyahoan akang teh keur susah. Bejarang 2 kali didatangan orang gede. Jalil ngarahuh danya manehna teh geus 2 kali kasemahan ku sato panjang anu pikasieun. Sakali peuting, sakali deui beurang, 2 kali teh asa geus mineng jeung kacida mataksieun. Kang, uing ge milu prihatin, Kang. Ngan uing teh teu bisa nulungan ku tanaga, ku harta atawa ku harti. Ukur ya milu ngadoakeun sangkan akang salamet. Tak itu maksud uing ka dieu teh, Kang. Nohon sanan katarima atuh euy. Tapi dengekeun ku maneh atuh. Dewek teh saanya natas meunangkan jadi ti indung maneh atuh. Masa dewek nepungan ka imah harita teh maneh keur eueuh bejana mah milu ngaronda jeung nu sejen cenah. Nu matak tadina mah dewek teh teu hayang wauh deui jeung maneh atuh. Bangan indung maneh ngewaeun ka dewek atuh. Atuh geus kitu dewek teh susah deui wae atuh. Sabab jimat leungit deuleu. Kita mah ku kadatangan sema anu pikasieun. Wah, riweuh, pusing dewek teh. Sanan, pusing dewek teh. Atuh. Cek Jalil atuhna tingalin. Ngeunaan indung uing hampura, Kang. Ngeunaan kasusah akangnya sing sabar we atuh, Kang. Heeh, geus katarima atuh. Ayeuna dewek rek nanya kumaha kaayaan jelema teh. Kadengena ribut wae atuh euy. Aya naon cenah? Ih, apaan keur rame mikiran oray, Kang. Ayeuna teh sarerea bingung. Melang hariwang sabab mun oray asup ka lemur, Kang. Ngandung harti maehna teh lapar. Heukeur neangan hakaneun. Atuh sarerea geus sieunun. Bisi eta oray teh ngagalaksak, ngaruksak kana ingon-ingon atawa ka barudak, atawa ka kolot pisan. Ta ieu dipikasieun teh, Kang. Dewek ge sieun atuh. Sieunna ge sieun pisan atuh. Tapi rek kumaha batur cenah. Sanaya putusan, Kang. Nganeueun wani incah ti imah KBG ngajaga kulawargana masing-masing we. Nyata soal oray can kapikir, Kang. Jalil ngahuleng. Dina sawanganana kabayangkeun deui basa manehna diudag-udag ku oray teh. Manika ciri wae matak deung deuleueun jajantung ratu gahatena gegebegan. Sabab manehna nu diincar ku oray teh buktina kabatur mah teu kuat kieu. Kunaon Kang ulang, Kang? Ya bingung dewek teh sanan. Sabab eta oray teh geus 2 kali datang ka dieu atuh. Malah beurang mah apan ngudag ka dewek. Cik pikiran naha satona nahaon kitu patut. Da kabatur mah teu naon-naon geuning. Peureuheun jelema teh ka dewek teh ngarewaeun oray ge ngewaeun ka dewek teh. Ih, heueuh uing oge keur mikiran eta, Kang. Nah nya. Aduh. Ayeuna mah kieu nan. Dewek rek nanya mun maneh bener-bener ngaku sobat ka dewek atuh. Kudu bela sia. Carana bela loba rupana teu cukup ku tanaga atawa harta. Ku kajujuran oge geus cirina mi sobat atuh. Makang jawab sing jujur ku maneh atuh. Kumaha disikap urang lemur ka dewek cik ku maneh lenyepan. Bejakeun ka dewek ayeuna atuh. Terus terang, Kang. Terang terus, Kang. Urang lemur teh kabeh ge ngewaeun ka Kang teh, Kang. Malah mah loba anu curiga jeung loba anu nyangka teu bener ka Kang teh. Malah mah babaturan uing ge ka uing teh ngarewaeun, Kang. Hanya pedah uing sok babarengan jeung Akang. Bisi Akang hayang percaya
tadi ge hampir gelut atuh Kang. Tah kulantaran kitu uing teh dah hayang boga batur ulin. Nya Kang deui we anu geus puguh nyaah ka uing. Teu jauh jeung sangkaan atuh euy. Malah cek mage memang kitu. Napikeun bae da moal ditampi ku dewek oge. Ngan rasakeun we sing saha anu ngewak ka dewek. Asaan wawaesna atuh. Bah jantan nu teu limah Kang. Geus kacekel ku dewek oge si eta mah. Da pasti si janta anu ngacaukeunana atuh. Daerah mah kieu, Masnan. Kumaha mun urang tepungan ayeuna yuk. Daek maneh nganter atuh. Hayu lah oke. Geus kitu mah teu loba catur deui. Jalil asa aya batur pakukumaha mani atoheun kadatangan ku si Masnan teh. Harita keneh ge dangdan lat we poho kana perkara orai mah. Da inget kabah jantan nu dianggap musuhna. Sanggeus tarapti bral miang langsung ngajugjug ka imah bah janta. Nu kaparengan rada anggang. Najannya ge salemur tapi dipisahkeun ku kebon rada lega jadi jiga misah lemur. Sapanjang jalan teh Jalil jeung Masnan ngarobrol. Sagala dicaritakeun. Utama nama nyaritakeun kaayaan lemur dungus mangsa harita. Teu karasa rasa sosobatan geus nyangre deui teu jiga-jiga tas pajauh kawas bareto deui we layeut. Nya akhirna jog anyog ka imah bah janta. Teu yeureng kagrengkog langsung muru ka hareupeun imah. Kalacat mancat kana golodog. Sampurasun atuh. Pokna Jalil bari tetanggahan empo ka jero. Ambes. Cek ti jero disusul ku sora anu lempang dina palupuh. Brai panto muka ana breh bah janta pisan nu bijil teh. Mending ngajengho kadatangan ku Jalil teh katara ngariuk panonna melong bari kerung. Pasti abah kaget atuh. Sabab kuring datang tumorojog tanpa larapan atuh. Naon maneh teh Jalil? Eta geuning maneh bareng jeung si Masnan. Aya naon ieu teh? Sia diuk heula saya mah teh atuh. Abah. Ke heula. Hayang puguh tujuanana abah teh. Nya moal puguh ari saya mah teh ditarima mah. Da kuduna ge sina diuk heula, terus tanya, terus suguhan atuh. Nya moal ngarti adi kalah colohok wae mah. Kitu atuh. Sok diuk atuh. Gek tiluanana dariuk. Ngariung dina palupuh daweuh koresian. Menang sajongjongan mah jempe Jalil can ngomong deui ngadagoan ditanya ku pribumi. Ari bah janta panas keneh hatena, ari nenyo Jalil teh sok inget ka anak anu geus maot. Asa panas hate teh. Tapi geus lila mah teu burung nanya. Rek naon usahanyana ieu teh? Rek nganyang ka abah atuh. Maksudna tayalian rek minta tanggung jawab ti abah. Sabab abah teh geus tetela ka kuring teh nyangka anu lain-lain atuh. Tapi ka mamawa ka si Masnan atuh. Tah abah teh kudu tanggung jenab kudu tanggung jawab atuh. Tanggung jawab naon? Tong nanyakeun jeung tong api-api atuh. Sabab si Masnan geus bebeja ka kuring, pokona mah abah hayang salamet sing ati-ati dina nyarita atuh. Sabab didenge-denge ku kuring omongan abah ngaracun batur. Mangaruhan ka balareasan kan bika ngewa ka kuring atuh. Tah buktina si Masnan beda sok bawarengan jeung kuring, tapi ka dipika ngewa ku abah atuh. Eta teh teu bener abah. Awas jeung ati-ati atuh. Ngancam eta teh Jalil. Lain ngancam tapi ngelingan atuh. Mun teu eling we dikieu dah diceke ku aing. Kitu atuh. Nya atuh bah janta teh amak huntuna kakerot panonna molotot. Asa dihina ku pantar Jalil. Kalayan teu panjang mikir deui jung nangtung. Anak setan. Tong loba bacot sia. Hayo turun. Tong ninjak imah aing sia teu sudi kaunggahan ku jelema gelo. Ini sia maneh deui, Masnan.
naonan sia ngadukeun aing sia. Ini sia. Hahaha, hayo ini atunan. Kan mun macam-macam orang cekek kuduaan atuh. Jalil seuri semua. Masnan mah teu ngomong naon-naon. Jerut duanana tarurun. Sanggeus araya diburuan. Jalil Malik bari ngacungkeun beureupeuna. Tinggal atuh. Nya Bah Janta amak deui. Tapi kegerem atuh bakatku gemes. Tapi ukur kitu teu nepikeun ka ngudag atawa neungeul. Leos Jalil jeung Masnan arinit hatena sugema geus ngomong kitu ka Bah Janta. Malah bari lempang teting cakakak duaan asa puas. Geus ngabudalkeun eusining ati. Sabalikna Bah Janta saditinggalkeunna ku Jalil teh hatena panas da jantung ratug. Hunduna kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Goblok kalau kabeuki maceuh tanu kelo teh. Awas ya. Bah Janta nu tadina geus tiis hatena ayeuna mah amak deui ka Jalil teh. Amarah geus hese dikadalikeunana. Kajadian nu geus kaliwat betna remongan deui. Leos kapawon nepungan pamajikanana geus amitan kop kana iteuk kop kana dudukuy. Kenceling init ngajugjug ka lemur Cibulan. Meningat dedig denolih kana kacape. Teu kacatur di jalana kira wanci asar Bah Janta teh tepi kanu dijugjug. Gok ka hiji imah panggung buruanana lega golodogna panjang menila leucir. Buruan lalening nu boga imahna api kresep bebersih. Sampurasun. Cek Bah Janta uluk salam bedas naker. Eueuh anu nemalan tapi aya anu norojo ti jero anabre hiji lalaki tengah tubuh. Pakaianana basaja nenyo aya semah teh mani dodongkoan mana horeng badega kubu. Geuning aya juragan mangalingi. Pokna someah naker terus mukakeun panto tapi kamolongo kalacat Bah Janta unggah. Mas kubu aya. Aya gan mangga mangalingi. Cek eta badega. Gek Bah Janta teh diuk iteukna digolerkeun gigireun kursi hoe. Panon Bah Janta rara tereret nitenan kaayaan ditepas anu pikabetaheun da make papaes anu lalucu. Ari badega teh ngaleos ka tukang rada kebel. Atuh Bah Janta keseleun nungguan. Tapi akhirna jol aya nu datang tayalian iwati kubu Cibulan. Nya eta bapana jangnana piminantueun Bah Janta anu gagal teh da nyiehana kaburu tilar dunya. Ai bagia teuing Abah. Aduh teu sangka manawi teh saha sareng saha teh ditu. Laras Mas Kubu ieu Abah teh ieu sorangan we ka dieu teh. Da nya kitu. Ras jig. Kumaha di lemur dungus daramang. Aya pangestu. Teu kirang sabios-bios Mas Kubu tapi aya naon ieu? Kubu kerung panonna melong ka Bah Janta. Atuh Bah Janta teh asa di jalanan dan niatna gerek minta tulung. Atuh gancang we bebeja geus teu malapah gedang deui. Kieu teh Mas Kubu. Abah teh boga kasusah sanyana mah. Buntut tina kajadian ti heula we. Rek minta dibantuan mikir nah kudu kumaha Abah teh. Aya naon ieu teh? Cik. Sing jelas. Kumaha atuh? Kubu Cibulan tapi kangisa diukna ngadeuketan ka Bah Janta. Kalayan teu tatapasini deui barabat Bah Janta teh nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian di lemur dungus. Pokona mah sakur anu kaalaman mah dibejakeun. Kitu deui anu ngan saukur beja. Lolobana ngabudalkeun ka keheulna ka si Jalil nu dianggap ulon-ulon pangacau anu dianggap jadi sabab kana maotna nyeha jeung jadi sabab kana ayana kaributan di lemur dungus. Tah kitu kasusah Abah teh Mas Kubu. Ieu punten we. Najan urang teu cios bebesanan ge. Da tali mimitran mah geus nganteng Abah teh. Hakikatna mah urang teh geus katalian ku anak. Numawi Abah mah teu asa-asa ngabudakeun kasusah teh. Nya teu kagok minta tulung teh. Sabab jeung saha deui atuh. Ku Cibulan tapi kangahulang.
ras inget karena kejadian nu geus kaliwat. Memang sedih mun inget karena nasib nu jadi anakna. Geus haget naker rek ngawangun rumah tangga. Sagala rupa geus babahanan kari-kari pibojoeunana bet maot ngadadak. Pogoe ku Cibulan oge jadi panas deui hatena. Ibarat borok nu karek kumapur katurih deui. Perih lain memeusan. Jadi nu kurang ajarna teh si Jalilnya. Ya bener si Jalil. Da geus aya bukti eta teh, aya kanyataanna malam apan Ki Juma anu nganteur Aki Wiraga oge. Geus aya bukti kitu mah matak naon mun ahlah itu sakalian. Maksud teh setorkeun kana wajib atawa peta atawa penta tanggung jawabna. Apan dihalangan ku Aki Wiraga. Lah malu, mari kolot mah teu waleh landung-kandungan lae-laesan. Kahiji cenah batur salemur sahanteuna aya keneh bau-bau sinuk. Kaduana memang buktina teu kanyahoan ku balalea ukur kasaksi ku aki-aki. Katiluna keun bae cenah teu dihukum ku urang oge moal burung meunang hukuman engke oge. Tak gitu pokona mah asal lemur aman we. Bener pisan ari kitu teh mah bener. Tapi mun ayeuna kasusah manjang mah naon salahna mun diala gitu. Cek masku anger we pikiranna teh condong kadinya. Da eta geus kapiheulaan amek. Dumeh anakna tepi ka jadi korban. Tapi ka ayeuna ge sok huleung jentul wae. Ya ayeuna mah teu langkung masku we, teu bade kumaha. Pokona mah abah tulungan we. Kumahanya? Ku Cibulan ngahuleng mikir rada lila. Nah kudu kumaha carana sabab manehna teh goreng-goreng ge papayung lemur bapana desa. Salah lamun nyieun pucuk ti girang dina hiji pasualan. Kuduna ge memeres menerkeun. Tapi kejadian ieu asa ninggang ka manehna pribadi, asa bekas sorangan. Jadi weh pikiranna teh kaweur. Pusing timbul amarah hayang males ka Jalil nu jadi sabab kana gagalna rancana manehna. Ayeuna mah kieu atuh Abah ulah dilila-lila, poe ieu keneh kudu rengse ieu. Jika Abah memulang heula, engke pas sore kuring rek ngirim jelema ka Lemur Dungus. Mun aya nu menta dituduhkeun anteu ku Abah. Tak kitu atunya. Oh mangga. Keun atuh ku Abah dianteur. Plong hate Bah Janta teh ngemplong. Hatena bunga ari geus ngadenge kitu mah prung weh ngawadul ngaler ngidul. Ngasakeun bahan bari ngawangkong kanu lain-lain. Sor susuguh lat-lat oge aya. Bah Janta teu tumamu disuguhan teh meuni haripeut. Da memang hana anjeun lapar. Sangeus rengse babadamian Bah Janta amitan. Bral mulang. Gancangna carita. Berang kaganti ku peuting langit lenglang taya aling-alingan hanyaka can bijil bulan. Tapi bentang mah geus baranang tingkar iceup tingkar tip mapaesan langit anu limit bersih. Gaang reang disarada jangkrik patemalan jeung baturna. Lemur Dungus karasa jempling taya jalma nu ngulampreng. Padahal mah can peuting-peuting teuing harita teh, malah mah karek wanci isa. Nya harita Jalil jeung si Masnan keur ngobrol paduduaan di tepas. Dicangan ku lantera. Ma Urwi mah keur ngagebra di tengah imah, bari ngabulaeh nyeupah. Ma Urwi teh geus teu mikirkeun anakna, jigana teh rek kitu rek ieu ge kumakarep bae, da geus teu beunang dipepelingan. Ari Jalil masih keneh keueung ku orai teh bisi datang deui kawas peuting kamari. Nan geus we ngenong di dieu atuh euy. Ulah balik baturan dewek atuh. Heuglah Kang, keun bae da geus bebeja ieu ka Bapak. Syukur atuh. Tah. Asa loba dedengean dewek mah. Asa keueung wae perbawana atuh. Kamari oge tah di dinya orai teh. Hi. Mani gede badag nyaum. Matana horong atuh. Jalil nunjuk kaburuan urut orai teh. Kuring nyaho orai teh memang badag Kang. Lain orai biasa eta mah Kang. Ngan muga-muga we peuting kieu mah moal datangnya peuting ieu sugan we horeameun da poek. His, ari maneh sok belagog atuh.
orai mawas matana dulu tekudu mamawa obor mana sina maneh bolor atuh nya sugane bolor matana kitu gunem caturna Jalil jeung si Masnan teh teu weleh ngobrolkeun masalah orai sabab kacidasieun aku orai teh lantaran teu weleh ngadatangan ka Jalil barang keur gunem catur kitu teu kanyahoan kalacat aya nu unggah ka tepas hiji jalma jangkung badag pakeanna sing sarwa hideung sarta make taregos gebeg Jalil jeung si Masnan ngarenyag kaget duarana ukur colohok teu bisa ngomong kitu deui ki Semah teu ngomong naon-naon solongkrong ka Jalil kep mewak pepeuteuyanana ditongtak si Nanangtung atuh Jalil teh ngamek di kitu-kitu mah naon ieu teh da bobogoh teuing sasi laing atuh Jalil molotot si taregos hideung teh teu nemalan tapi kalah kaplok nyabok ka Jalil atuh mending ngabalieur Jalil teh pipina panasnya amek hiuk cekuk nonyok ka Semahna tapi teu dirasa kalah bek ngetig punuk Jalil aloh dadoy atuh sael atuh cek Jalil bari muringis duduk-duduk Jalil teh digusur ka lawang tapi jeung si Masnan luncat ngahalangan terus ngabedega di lawang nukangan golodog aran bagat anaonan eta teh ha sopan teuing sia Masnan rek ngabelaan ti ditu mah da kasobat tapi si taregos hideung teu nemalan Jalil teh digusur rek dibawa turun keur kitu teu kanyahoan kolebat hiuk bek kana tak-tak si Masnan aya paneungeul datangna ti luar aduh gelo ngabogohan si jurig aduh si Masnan murungkut bari nyekelan tak-tak kudu pruk-gru deku di lawang heat cekuk dijejek dadana ku si taregos jengkang bru kana golodog bari ngagerung kuruduk Jalil digusur keluar kap-kap aya nu newak kana pepeuteuyanana horeng diburuan teh geus nungguan sababaraha urang Jalil dibawa init di rejengan ku sababaraha urang ari si Masnan hudang bari muringi sirahna bancunur ti dagor kana tihang gek atuh si Masnan teh diuk panonna melong ka Jalil anu beuki lila beuki jauh les teu kaciri da poek si Masnan bingung kudu kumaha nulunganana bus ka imah gok jeung Ma Urwi aya naon Masnan mak kurang cicing we itu Kang Jalil aya nu mawa nah aku maneh teh ditulungan lain teh tapi kauing aya nu neungeul keun bae da si Jalil mah bogaeun jimat ieu manehna geus teu beunang di warah hese mah teh mamatahanana antep we sina karasaeun tak kitu budak teu beunang di warah mah Ma Urwi anger ngagebrak teu riuk-riuk jigana teh ha itu si emak ka anak tapi ka kitu maneh mah tong pipilueun Masnan digera balik anggur mah ka itu bisi indung maneh neangan sabab saanyana mah indung maneh teh teu sukaeun lamun maneh reurejengan jeung si Jalil ka emak teh sok ngabaeudan teu ngeuna emak mah jig balik kali itu bisa ketempuhan jig balik si Masnan ngahuleng manehna jadi bingung tung najung nangtung terus turun kaburuan geus diburuan calahak colohok teu puguh asa teu puguh rampa teu puguh jug-jugeun tapi akhirna mah terus lempang ngajug-jug ka imahna kocapkeun Jalil manehna terus lempang da digusur ku opatan kabeh marake baju hideung jeung teu aya nu ngomong deh Jalil mineng babadug dudupak malah kungsi sukuna ditajongkeun ka nu mawana tapi jekuk walikat aya nu nonyok cekok bobokong aya nu najong atuh muringis Jalil teh nu akhirna teu wanieun deui ngalawan kapaksa nurut kana kahayang nu mawa kelo sia rek dibawa ka mana dewek atuh sasia teh anu sabenerna atuh Jalil terus lempang awakna asa nyereri bari jeung terus ngocomang tapi nu ditanya eueuh anu nemalan kabeh ge geus meunang mamatahan sangkan ulah loba omong Jalil terus digusur eueuh anu wani nulungan da eueuh jelema anu ngulampreng di luar sabab sarieun ku orai teh nya akhirna jog anyog ka pengkolan leok mengkol ka jalan leutik anu berasna ka kebon eurih tongoheun lemur
jangkrik reang di sarada ciang-ciang jeung bebence mimiti kadenge. Aduh, jodoh, dewek tek dibawa ke mana? Aduh, rek ka mana? Aduh. Jalil merod ka tukang. Mung nuluykeun perjalanan sabab manehna ge apal kadinya mah jalan ka pangangonan. Sasatrek dibawa ka leuweung manehna teh. Tapi nu mawana bardas Jalil digusur jaba disurungkeun ti tukang. Tapi Jalil terus merod mung maju, patak babatokna aya anu nakol manis seueul. Aduh, nyeri sak nyuk. Aduh, atuh. Durug Jalil digusur dipaksa sina leumpang. Atuh akhirna mah eleh deui Jalil teh. Kapaksa nurut kanu opatan. Nu akhirna jog anyog ka hiji tempat jempling teu aya sora naon-naon. Ngan karasa aya angin ngahiliwir leutik. Karasa tiis mani nyecep kana awak. Jalil ngahegak jajantungna ratug bari jeung can ngarti kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Jelema nu opatan anger teu ngomong, ting bedega bari ngarejengan Jalil. Atuh Jalil teh teu walakaya da direjengan ku opatan. Napasna ngahegak bakat ku capek. Keur kitu burudul aya Neng Nong nu datang. Cager, pohara mitra. Hanya kal kabujeng Neng Nong. Cekap dugi kadi heula dinten ayeuna dongeng garapan Mang Barna dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Insyaallah anjing tepangdang deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.